dicahayu geura balik deui ka 4 huruf 4 huruf masa nu kahiji geura balik deui ka taneuhna geura piara jaga jeung riksa tong di baratonan wae tong di garalian wae aing amek ka wilayah Bandung. Alah hebat luar biasa taneuhna teh nya Pak siga nu teu malikir jelema teh masa apan Bandung teh indung apan Bandung teh balik ka indung balik ka gunung kunaon di Talugaran jalan ka Nagreg tah dangukeun tah kunaon di Luruda aing kuat tepi ka bingung apan pejabat teh pusatna di dieu tapi di arantep wae ari sia ngarti Sunda henteu tah eta Pak papanana ari Sunda teh gunung sawah panan poe eta teh Sunda oh eta teh Sunda teh eta panan poe jeung gunung nu engke ngamparkeun sawah disebutna Tritangtu hiji gunung kudu awian Lengkong kudu balongan Lebak kudu sawahan aya mah sawahna diuruk jadi properti gunungna ditugaran ari sia Sundana naon gelah laras Pak aya mah geuning gunung kalau jadi perumahan bae gitu Pak ari sia Sundana naon Balukarna jadi kasih dikujunti teh kurang Sunda eueuh laras Pak dapun bojo urang gunung tapi nanti apa naon gunung cenah Pak bojo nu mana Pak gitu Pak saya mah teu balik apa anu di kaler teh di aku gitu di laut Pak gitu Pak isin banyak loba dulur balik dulur rapi di masih ada aing da lama udah geus nyahoon kabeh kalakuan tapi mending kena dalang saya teh gablek hiji pan aing mah pejabat teh gablek hiji jajan ya hiji dibintih ya Pak jadi eta hiji ya kan kurang teh kudu balik deui ka taneuh dua balik deui ka cai sirah-sirah cai geraja-ragaan tatangkalan gunung-gunungan geura urus di ayeuna sirah cai teh geura jagaan mantake di Bali hajat sirah cai tiap minggu di Bali mah padahal agama mah eta teh Hindu nya Pak di Pupusti lain di Pigusti lain di Pigusti di sasajen ari sasajen teh dihormat di nyajen di ajena ari sia mah aya sasajen di musrik anu nugaran sirah cai di arantep di mana tah eta apa-apa mah sasajen kalau kadiakan nu hirup deui mah panayagan memang sasajen mah jang nu hirup oh gitu Pak nya heueuh jeung naon urang nyuguhan ka nu paeh betul tah belaras pisan Pak sasajen mah jang nu hirup ngajen kan nu hirup jeung naon nu paeh mah teu kudu diajenan nya tah geuning itu ilmu itu Pak geuning apa aja anu katilu balik ke angin kumaha Pak balik ke angin teh angin jeung diri teh ulah dipisahkeun kudu aya liang angin imah tong ditarembokan laluhur teuing pager tong laluhur teuing imah geura di jandelaan supaya angin teh ngahiji jeung diri tapi ka di Bandung jelema parasea imahna di pager tembokna di pager jalanna di pager tapi ka eueuh liang angin acan akhirna duanana kasurupan parasea we merebut liang angin tah laras luar biasa geuning ilmu teh angin teh Pak kaopat balik ka panan poe sabab urang teh makhluk cahaya asal ge pantinu panan poe lamun papisah jeung panan poena moal aya energina mun pisah jeung panan poe moal aya energina disebutna papat kalimat tunggal saha manusia nu ngahijeun taneuhna jeung caina jeung angina jeung panan poena bakal manunggal jeung dirina manunggal jeung gustina lekena teh ngaula ka dirina ngaula ka gustina diri jeung gusti teh ngahiji luar biasa tepuk tangan aduh gening jelas baik terang lain kaditu kadir kadir kana diri nah menyembah nu jauh kan
anu deukeut nyemah maka dia nu ngajentul dinu jajantung nu ngajengjet dinu angan-angan rep sidakap sinuku tunggal tangan loro dan dia tunggal anak awas boten awas anak ambung boten ambung adi ngain manah menta menakung kanu agung ngabrantang kanu kawasa mujas medi kayang widi panyakit leungit kasusah